warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apakah si Bro Prabu? Prabu pada ngulas sakedik perkawis perjalanan Abah Agus Jambaring anu mutkeun simkuring. Sosok Abah Agus memang dia tetiasa dibandingkan sareng anu sanes, anjeunna loyal oge peduli perhatian khususnya kanggo rekan-rekan seniman anu biasa gabung di rekan-rekan Jamparing. Ayeuna Abah tos teu aya, Abah parantos nantupkeun urang sadayana tangtos Uce Prabu oge baris ngadoakeun kanggo janten Abah Agus Jamparing. Mudah-mudahan urang doakeun Abah cing ditampi iman Islamna, dicaangkeun di pakuburanana, dihampangkeun sisa kuburna, dilegakeun aya sagedegeun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rupi kasayan anu parantos ku Abah disanggakeun khususna ka abdi pribadi. Mudah-mudahan cing janten amal soleh Abahnya jeung Abah, mudah-mudahan karya-karya Abah abadi. Oke, kumargi sekada pandai urang baris nyelang baris mayunan Idul Fitri. Uce Prabu bade ngucapkeun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wabil khusus kangge keluarga besar sadayana, keluarga besar Jamparing. Hapunten sabudaya kalepatan Uce Prabu khususna kangge keluarga besar sadayana. Sakitu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring pun alek buser anu alhamdulillah biasa ngumpulkan kadang wargi sadayana atuh anu sakian lamana simkuring teu nongol dina media sosial. Anu alhamdulillah ayeuna simkuring bade ngulas hiji sepuh anu mikanya ka simkuring ti kawit tepang munggaran nepikeun ka ayeuna apa parantos ngaturkeun kan sakitu mikanya anak kalek terus dianggap murang kalihna gitu nya. Simkuring oge teu biasa mulang tarima mung ayeuna mung doa kanggo Abah mugia Abah sing dicaangkeun di alam kuburna, sing dihapunten tina dosa perdosaanana. Pokona mah doa anu pangsaena kanggo Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Indri. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul setelah mungkin ada 8 hari apa 9 hari ya ditinggal sama Abah Agus. Abah Agus buat aku tuh sosok orang tua, sosok pemimpin, karena memang aku pribadi udah gak ada orang tua, jadi kalau kumpul dengan Jamparing gitu kayak ya udah ada Abah orang tua kita. Jadi alhamdulillah selama sama Jamparing Abah bisa menggantikan orang tua Abah, Embu bisa menggantiin orang tua aku gitu. Jadi selama di Jamparing pun seneng, bahagia, bersaudara, walaupun ya ada sedikit pertikaian, tapi alhamdulillah semua bisa kita jalanin, semua bisa bersatu lagi, bisa berkumpul lagi. Pokoknya buat doanya buat Abah yang udah sama Allah, mudah-mudahan janten ahli surga Abah bahagia di surga. Mudah-mudahan kuburannya diterangin, dimaafin segala dosa, dimaafin segala dosa Abah, terus dilapangin di alam kuburnya. Dan semoga Jamparing tetap satu, tetap ada, karena harus ada Jamparing walaupun Abahnya sudah sama Allah. Segitu aja dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.